beak tegak uleg. Motor ada karung. Aduh. Alhamdulillah nepi minjem duit aing ka barudak keur meuli-meuli beas. Untung urang boga maneh hiji-hijina motor kesayangan urang. Aing kumaha nya nasib bikin ieu hirup teh asa makin ripuh. Keur dahar ge hese, nyangan gawe hese, kabeh sagala di hese-hese. Kamari aing geuring bisul disangka corona. Naon ujug-ujug kanu kitu nya. Aing nyamperkeun barudak sugan ge baru gawean beas. Kumaha tuh Abi, duit geus beak. Terus cincin hiji-hijina dijual di. Nya atuh Mi kumaha deui atuh udah bingung Abi oge ieu teh usaha geus kolep wae. Tahu mentang-mentang ya ieu menantap penyakit tah ieu usaha kahanap bikin bahe beak usaha ge enak mah aduh. Udah kan gawe geus teu kagaji 2 bulan. Oh no. Terus kumaha tuh Bi jeung daang sasapoena. Terus enak ngadenge usum BLT kan BPNT segala dibahas. Ngadenge mah meunang didata ku pejabat teh. RT RW aya kan teu nepi ka dieu nama ka Abi teh. oh teu nepi. Heeh, tinggi sunatan sugan ti dituna. Kumaha tuh ngeluh yeuh. Teu boga beas. Jeung minyak kumaha atuh minyak oge sakaleng leutik mah nya. Kumaha atuh Mi, Abi ge da bingung. Heueuh nya eta. Nginjem ka tatangga dan pasti moal dibere. Geus loba tatangga. Urang nginjeman wae. Teu atuh kumaha deui atuh. Halahili heula mah atuh lah. Da geus bingung Abi ge lah. Atuh. Coba ke Abi neangan lah. Pinjam-pinjem lah ka saha we atuh nu ieu. Nu bisa nulungan Abi. Mudah-mudahan ya atuh. Aya jeung sapopoe mah lah. Walau ieu teuing mah hese teuing lah kitu we. Urang ikhtiaran we. Doana we ena ti Umi supaya Abi menang babari milik rezekina we eta. Kadinya lah. Nya atuh kieu wae mah dah Abi bade ikhtiar lah Mi. Nya. Doakeun we sing hasil lah. Nya. Assalamualaikum. Pak, Naon Mi? atuh kumaha aya duit teu? Duit hayong nyaho teh keur teu usaha mun. Lah, rek naon jeung naon? Ai maneh teh kumaha sih? Tiker kamari nanyakeunna teh sangu we. Tapi na duit tara mere. Geus we nama nu aya heula tah goreng hui lah, ulah sok pararusing ge aing kudu nang nganyu. Iya ge. Naon kerar? Iya ge. Goreng hui ge nang dibere Beresa? ku cekokom. Oh tetangga sabeula? Heeh, ieu ge ngan barasiki 5 siki. Oh ngesyukuri we geus nikmati dah da nu ngaranna hirup mah pan meureun karang di luar kadang ibu hanap. Sabar heula we wayana da aing ge teu cicing, muter otak aing ieu teh geus nang duit kitu ka dieu lah. Atuh arek naon? Aing ngerasa beulah puguh. Arek naon di pikiran wae. Atuh pan maneh meureungan kieu wae. Coba lu neng teu unggal poe kieu. Leuheung lamun mentana saeutik we mah ieu mentana dah. Pan ieu teh kumaha bapak teh Ulah pemikiran kumaha-kumaha dan dengan jelema mah geus direzegian ieu. Tenang we geura santaikeun hirup mah. Tapi na ai bapak tara neangan gawe mah atuh kumaha? Arek maraban ieu teh ibu teh istri teh. Kieu Mi, ye dengekeun nya bapak ngomong. Nu ngaranna hirup, kahirupan jelema arek di luhur, arek di handap, arek nampleg, arek maju, geus aya anu ngatur. Tah, palebah dinya kudu rada bisa sabar, ulah hayang hae we ku guru tuh mun kitu teh duit teh nang nyeun dina dangdaunan tinggal ngala pan henteu meureun. Puteun tika kaluar kesang-kesang kana liang bool aing puteun tika jibrug-jibrug lempak. Da maneh mah moal ngarasakeun tika totomengan, papanahan gitu kieu moal. Tari mah kieu geus cicing we aing anu mikir mah. Ari pusing.
Pas pertamana gerak bapak Naon? teh ngomong pas bobogohan keneh jeung ibu teh ngomongna neng wajar eta mah da keur chemistry keur meujeuhna mesra-mesra nah aing geus kieu mah kumaha nu kana kahirupan Arabi mah kabeh oge kieu da aing teh nyaho sorangan meureun baheula mah pengusaha sukses baheula pengusaha dan nu ngarana ayeuna pangangguran gogoda ieu teh gogoda kahirupan Arabi urang tenangkeun we geus sabarkeun dia terserah ada asal ulah aya nu nganggoda ulah mani aing kabar heula we waehna ayeuna mah lah kana ulungan nyeun heula kopi atuh setes sagelas mah ngopi yeuh ya paribasa cek TikTok mah cenanya Loh, meni aya ngora wae dijieun kana tok tikotok nah naon aing mah teu ngalarti nyeun kopi heula ngajibur ka itu udah mun aya duit abang disayang mun eueuh duit mah geus we sia mah aing ah tuh ceureuh gablek pamajikan teh weh bro aduh Beneran. maneh ke dia Ujuk titiba ulan pun. oh sia ka mana wae ke dia aduh geus di mana ente cager Atoh aing di geroan. oh bur geus di tah nyanet urut geus di mana euy Nyangan duit aing. hah Nyangan duit. yang duit lah sama duit mah kudu di tangan geus teu kudu di tangan kunaon keras sia biasana sok na motor wae geuning Nyogok patah ka bensin-bensinan acan. aduh sia hirup Aing teu bro, sia kadenge menang BLT. menang BLT di mana jadi kieu ieu teh ulah salah persepsi nya ari BLT mah bener turun aya kabeh jeung surat-suratna jeung datana aya cuma aing jadi bingung nama ai Pak RT bener Pak RW bener cuma di luhurna aing bingung gitu keur ngadago-dago tadi ge teh isuk aing teh ngadadak-dadak muter neangan ka ditu ka dieu kur meunang udud-udud doang ieu ge meunang nganyuk aing bingung di luhurna jeung nanti mah ieu Jadi kumaha pamarentah ayeuna ya, Bro? teu nyang lobana nu lacur ayeuna ieu pemerintah teh duh ayeuna di ditu geus aya turun di dieu geus aya turun tapi keukeuh we di luhurna geuninganan Anu Di anehna teh, gunting bro. gunting di aing Nu bingung anehna teh jelema boga mareunang, jelema miskin. geura bayangkeun sama aing unggal poe kukulintingan kekelebekan dari tukadin yang rezeki meuni ya Allah ya Robbi hese tapi jelema beunghar gedeng-gedeng menang ari anu beunghar makin beunghar balangsak makin balangsak pusing tak udud lah tuh ayeuna mah udud tah Kita kumaha bisnis Manila. Bisnis Manila pugu kabur lanceuk ipar dek pan geus ngomong percayakeun we pokona mah kakuring cenah kitu nya geus teh mah serahkeun oh ada pek teh jarak saminggu ti keur kamari ka heuleuh tan ketika keur tadi teh keur kamari ku dek kulibekan teu manggih teh jelema Jadi kabur kieu sigana. bro, ulah percaya teuing ka jelema zaman ayeuna mah. Heuda cik tadi nama da lanceuk ipar dek atuh lain sasaha udah kumaha atuh da ngarana geus nasib beureun geus nasib dek kieu duh pamajikannya nyanyi wae deui tadi aing geus panas ceuli aing mah Tapi unggal penting dibere ku majikan jatah boro-boro Di cek mah. tongengan. Udah tongengan wae cek mana teh kieu dengekeun geura aa mah cemertengan hayu we beuki keur anu kitu mamah mah pokona mah lamun aya duit daek lamun eueuh duit embung aing tara boga duit bro bingung aing penting teh ka urang maring teu pararuguh lah unggal beuti teh nganangkepan guguling we penting teh disepak bujur dewek Eta ieu mah garing burut. Bingung nih asal kos motor geus teuas teu ganti-ganti oli bingung rek oge kudu kumaha coba aduh padahal mah eta teh kewajibannya sabenerna mah heuda kumaha sih Heeh bro, narimakeun lah cek agama oge arek aya, arek eueuh sebagai istri mah kudu ngadukung kanu jadi salaki. tah kudu naon mikir tadinya pamajikan dek teh tapi da kumaha tuh pan setiap jelema teh meureun boga watak beda-beda masing-masing kamu pemajikan dirinya kumaha aman-aman wae Kawe kabur. kawe kabur astagfirullah sia hirupeunya Jadi tepira bro, masalah leutik. kunaon Hah? masalahna Jadi kieu bro, manehna teh nuntut hayang meuli imah gedong di mobil gedong ari usaha aing tukang tani macul. Aduh. Nya berat aing. itu masalahnya yang pamajikan atuh ari kitu mah da ari keur baheula mah urang kesaruksesnya alhamdulillah nah nya sanggeus rarabi kieu heueuh aing kahirupan ekonomi muni drastis ragrag mo asa kumaha asa ngahelas aing mah euy Gara-gara naon sih virus naon? virus tah sanggeus virus corona Omikron terus ayeuna anu anyar di naon ocon-ocon belecon nu kitu lah bener eta bener wah urang heueuh nya
kamari dek ulin bari ku kulintingan da eta mah jelema di rumah sakit meninggal leumrah tapi itu hayang mah pemerintah teh kudu bener-bener merhatikeun nya Tatangga hese aing usaha ari sagala naik itu naik ka minyak kamari naik da eta mah tapi pemerintah kumaha nya pergerakan aing bingung ieu kudu kumaha sama tatangga aing ditanya ge teu sareuri-seuri acan tuh da kumaha tuh aing urang keur bau ti kotok ieu mah da geus pasti heueuh ngajarawuhan meureun ayeuna mah telepon si Haji pamena bisnis lele bener yo bener telepon si Haji ari telepon wae tapi kayak heula era moal kirana pan main mah si Haji pasti agamana ngarti ngerti lah heuh masalah pelebadinya mah heuh ah wae kedeung aing nyos HP saya tong ka mana-mana pamajikan aing dititah nyuh kopi meni tadi ke mana nah mama duh Gusti pangkat kumaha sing nyaa atuh pamarentah ka rakyat leutik da rakyat leutik ge kudu dahar meureun anu gede makin gede anu leutik makin leutik anu susah makin susah Haji gerak nyimpang heula oh mangga dieu nah drong tuh kudu telepon nih Pak Haji Pak Haji aduh, Pak Haji sehat. Alhamdulillah. Hei, Pak Haji, kali Pak Haji. Oh, jadi teh enak ya. Gerang. Naik atuh di dieu Kata peda. Pak Haji pinjam duit tuh Pak Haji. Deui itu datang dititah nyimpang dititah minjem duit. Nah, Pak Haji tercelah bisnisnya enak di mana-mana. Pogo usaha teh nuju kolab. Usaha teh bingung ya oge. Pak Haji menang BLT. Aing ngadengnya menang. Abdi pinjam. euy wah aya si Haji kebeneran di telepon tadi nama ngomong HP lo kayak lah eta lah mana mang Alhamdulillah. ya Rabbi tadi mana tuh Haji Di bumi lempangannya udah gidik ya. bagi wae atuh Itu itu lah Haji nya di alur Haji Haji. itu mah aing meureun teh aing kudu ngomong di luar mah Haji Wah. Pedagong nih Pak Haji ya. udah pagi lagi kan gua maksudnya lima masalah basa-basi kita tuh pagi di mana Udah anak aing, udah apa? tuh abe akur umroh teh harus menang berapa kali teh 2 kali. 2 kali Oh. Hari di Mekah kumaha Pak Haji? Aman, corona. Aman kan dibatasi doang. kata sewa bu mana kopi teh atunya liga bu Nggak 10 dah. hah ngopi orang berkongpes geus gila teu kongpes yeuh Iya mah tuh poin Pak Haji. Abdi keur teu boga duit ya Pak Haji. Motor beak bensin. Beas banyak. Tinggal ampasna. Mau nih maksudna Jangan eta pamajikan sieun rong. apa majikan Ya Pri, astaga pamajikan siapa naon eta? urang maring hidup mula aing belum ngasih bingceuli Penghargaan aing. oh aing astagfirullah mau hampura ieu Pak Haji nya cek aduh Disaruakeun yang manila kita ngawas. hampura kumaha tuh aing can boga duit pisan itu yo da aing hayang ngopi astagfirullahaladzim pamajikan oh aing bingung ieu teh bisa bener mah ieu teh usaha beranjlok ieu duit eueuh itu eueuh ieu eueuh lah Pan sarua haji ge kieu. oh kayaan Haji mah. Haji maksudna ada ieu mah kabeneran gitu nya oh geus kuduna meureun ini saya teh kumaha Pugu lele para wae karyawan uing oge di ditu teh geus 2 bulan teh kagaji. astagfirullah bener Ji Oh, usah kolab, ngirim ka dieu itu biasa anjar pembukuan alus. Dibatasi teu bisa ka dieu zona ieu, can ka dieu zona ieu, zona beureum misalnya zona hejo ungu, segala sebutan zona cenah. zona merah teh ameureunnya Oh, asup ka dieu teu meunang cenah. ieu Ji sabenerna mah uing ka jenting lah anjing heula atuh arek milu heula gawe lah jarak saminggu mah karunya euy pamajikan Pugu ieu ge pemajikan kita tadi ge. Nang urang maring deui. Haji geus seperti Teuingna nasib teh udah ieu teh sabda mah gara-gara Virus. virus. Naon tadi teh virus Corona, Omicron, Omikron. belecon. Beuh balecon eta tah. belanconan atuh kana mah. Aing dinya arek bulan puasa ieu teh nya. Aduh aing bingung ieu teh. Oh, Nya pemajikan. Si Umi teh pemajikan ngomong,
lain abdi teh cenah menang BLT. BLT cenah bantuan geus BBM teh mah ditanyakeun ku abdi teh nya ditanyakeun kasih RT teh tanyakeun teh mun Pak Haji cenah dia kadila ya kurang ge sekelik cek abdi teh kitu keun teh aya abdi ka data tuh ka data Ngasih, alhamdulillah. nah ada teh kada tenang saeutik Terus pek teh ngadeng-ngadenge teh waktu pembagian mana atuh ka haji kita eueuh Parwa berarti pan urang ge tinggal kamar teh kitu ku kulibek kana nyakeun RT nyakeun RW emang bener RT bener RW bener dina datana dina itu dina ina bener nya gitu aya cuma di laluhurna cek aing mah soalnya kamari oge aing nya ho neangan ka babaturan ke pasar ke barudak paling ditelepon teh kumaha da kieu digerakkeun mah pemerintahna wa di luhurna wa hese aing teh para rusing teh para rusing kamari di pasar urang maring we hayu keur mah di mah pamikiran pabeulit aing mah lu nyieun sieun teh kieu ye cek haji mah ye di ditu lah di data heeh data ka pelosok-pelosok nepi kabeh waktu pembagian teh nepi diguntingan di jalan. Udah, doang cek pemerintah udah diem aja di rumah, ari teu urang di biayaan ditanggung arek kumaha dahar. Emang ada apa majikan aing ge amuk-amukan we tah buktina geuningan kopi gitu. Ngal kagak gedog mah, we gerapan bingung meureun aing kudu kumaha. Aduh. Virusnya heueuh. pan tadi ge si Umi ge kitu biasa nyuguhan isuk-isuk kopi caneut tak belum balitung biasa sok aya naon gitu tah sok naikkan rajin memajikan oge Ngadenge deui ayeuna cenah tah anu dina TV mah anu keur bener-bener viral mah mina cenah. Aduh, hese deui. Oh, ieu mah apa kumaha jadi kumaha kalakuan si ngaji ge lah Ari ieu sia kumaha ngasakana make minyak atau digaram? sia teh cek pamajikan make mah naon teh tanyieun eta Menang. ngasakarana menang pamer cek pamajikan mah. Oh. Ieu ge di si Ceu Kokom mah eta tang sabelah eta dinya. Oh, si Kokom. Alhamdulillah itu buku pamajikan teh mah nya bisa. oh si Kokom eta pemajikan si Aep Heeh, Oh, bisa ha, ha, akur ha. gitu jeung tetangga alhamdulillah lah gitu. Tapi aing mah si Aep eta rada karunya oge euy. si Aep pan kitu saha kasih teh Kasih berarti heuh. Heeh. Si mah manehna ku teu ngagarekeun batu ah. Dan ceng eta si Aep ku teu kabebelan gitu jangan belan dapur. Udah kumaha nya heuh. Sorangan ge bingung. geus bingung ya haji ge bingung balik Ieu. kumaha yang naon Peng ieukeun lah. Kajian eka lah ku 300 400 gawe bar hawe lah. Gawe ku haji lah. Bayaran. mau boro haji geus teh nyekel HP dijual mobil dieukeun motor geus eueuh Terus beakan. bebeakan da kolep kieu Geus we ayeuna mah urang pasrahkeun ka pangeran dan nu ngatur rejeki mah pangeran. Oh, dinya hari itu Urang aduh. urang maring naon oge da teu jelas kieu mah kariweuh-riweuh. alka ieu aing kana hulu Pak. oh sebenarnya mah ada rumah tangga mah geus aya milik rezeki Tah eta Pak Haji. Emang bener Pak Haji. aya ayeuna jodoh maut tahun geus aya di ditu nu saya Haji, catatanana aya nanya ieu nya. nah mah Kira-kira mah jelema-jelema anu gitu jujur gitu nya anu teu nepi-nepikeun misalkeun oh Amanah. amanah gitu kumaha eta dosa-dosa. oh atuh eta mah dosana Astaga. pokoknya mah dilebak teh di disiksa Digencet meureunna. Waduh lo, letana ngabohong wae. Kete letah teh ke waktuna zaman ieu non penentuan ieu, kete penyiksaan dihukum teh. Letah ke ngomong, sungguh cicing. Letah ke ngomong ya. Aing sebenarnya jadi letah teh aing dititah ngawaduh, sungut kudu ngomong kieu Jadi saksi. Oh, jadi saksi kayak dilebak Oh, teh. tak. Dipertanggungjawabkeun. Ada leungeun, ayeuna leungeun pake nyabok, aya pertanggungjawaban nang kayak dilebak teh. Oh, sugan ge ayeuna mah urang kieu teh kaharepna leuwih alus, pamarentah teh leuwih marhatikeun ka rakyat leutik. Oh. Bukan we nya di balik hikmah ieu teh urang menang Ya, hidayah. amin. Amin. Rezeki mah di mana we gitu nya. Geun lah geus mah saeta anu dilaluhurkeun antep cenah tanggung jawab jang kayak urang alam di alam akhirat teh alam Iya. bapak urang jang bakal Iya. hebat nama. Tapi ki ngomong-ngomong euy nah make jadi ceramah pan siaan jadi haji teh meureun. Malum keur kolab, jadi blank pikiranna. Pikiran aing mah kalut. Keji, Oh, inget karena usaha aing hiji, inget ka pamajikan aing. Tapi Pak Haji masih diberi jatah tanggal putih. Ai, eta mah kudu diomong. Haji. Iya mah ditonggengan wae Pak Haji. Ditonggengan wae ieu mah. Geus babarak we euy minta jatah teh tara dibere. Alhamdulillah sih, ai haji mah teu kudu minta jatah.
Si Umi na ngartikeun. Alhamdulillah kalau badinya. Sok mere kode teh ning. Kodena kumaha nya ya? Kut kut kut. Aing sumpah. Wae. Pas hayam Mang Jojo Iya, kodena. Suku teh kita, suku teh diutak-utak kieu. Anjing. Lamun kana suku getek, eta kodena pemajikan hayang. Nu sia bu geura tonggengkeun. Aing mah hese. Mama, naon sih? Gimana cuma naon teh hayang ngan kayu teh gitu teh. Sakudu nama kieu pamajikan teh sanajan Aya. ayak eueuh pamajikan mah kuduna nurut ka salaki. Kudu Tah. nama kucing ka hayang mah pan kuda Pan eta emang heueuh kewajiban lalaki kudu nafkahan pamajikan. Oh. Pan awe oge kewajiban awe teh naon ngalayani salaki. Bener. Kudu nama kitu. Tengah arti teh. Haji mah teu kudu mentah yang kitu mah. Kunaon nya lo? Kerangan. Numpak terus sebenarnya aduh. Untuk tuh semua aing kudu tadarusan naon. Like log tour Pak Haji. Ya, pantesan dah bukan itu wae. Nggak sah orang Pak Haji lain teu sono ya Pak Haji. Aduh. Jangan duit deui Pak Haji sugan we ayeuna mah BLT teh nepi ek diteang heula ka lurah ka ditu. Ulah poho ke mun eta bejaan teh we. Siap. Urang teangkeun. Oh aing balik ka haji ka. Oh, nah. Oh aing liar kawan siap milih aing milu bareng sia. Arek liar we. Oh Bawa tuh tuh. pemajikan di mah kan tegenah ya. Urang silih doakeun, urang silih bebaskeun, jeung urang ikhtiar babarengan lah itu nama heuh. Oke. Apa sek milu ka Ambung aing mah. pamajikan cenah dengan Kan urang mari we mah bener. Aing Sulap mah teh karek mah kalau barudak mau di pasar ge kudu di geroan lah Oh barudak. ya. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kade di jalannya. Aduh. Aduh. Pak Haji nama ikhtiar jeung sabar berarti Pak Haji. Aduh haji mah lu geus pusing. Ka ieu lah we kontrol heula kakulah. Di arek ka ieu sugan ka RT RW menang penjelasan gitu.